Ya, ya, Iya, naon mah? gerak jemput si Samsul burukan karunya. Lah sina lempang itu dengan 30 kilo. Olahraga alus gitu teh mah. Tapi kan tadi bekelan, kumamangan diberi 1.000 jajan lagi. Nyake lah tuh. Ye, mana mah buru jang karunya tong kitu kadi teh sini diculik burukan. Usum culik kayaknya teh mau diculik kumaha meureun mama capek deinyeun. Buru mana page mana mah bujur teh burukan. Nyake heula sakedap mama ieu kagok bade maksuin. Wah, heunya. Menang sabaraha? Menang 3 juta lumayan ya tuh menang gitu ge. Sok menang keneng lah eta mun geus beres teh si Samsul karunya ieu geus jam 9:30 kedeung dibubar. Nya ieu nanyungkeun aja sini jam bensin atuh. Naon cenah jang bensin pan kamari teh karek diisian lin. Diinum sugan mana mah bensinna. Naon ngan 10 ribuan kemarin mah meserna ge. Nah, make 10.000 sih teh pan kumaha diberi 50. Kepake jajan 40 ribu atuh na ngantrina aya mah di Bandung nepi ka Ciamis. Alasan we. Samsul ditongol lah. Hah? Kusaha? Mana jelema na? Oh, barudak ka. Anu tiluan eta? Nya. Awas ya koeng ka dieu. Woi. Naon sih ngeureuna deui? Naon mah? Aduh. Oh, semun kadenge sakali di deuleukeun si koeng. Hesul. Enakku. Mah? Yuk, tes uinya jang. Atos? Kasih apang meserkeun uyah kitu ji ka warung, mama bade masak. Nya. Cek mah ka warung cenah. Kumane ji kumane? Aing macan apa? Angkarek kui. Aing di Smackdown.